kaharep silengja syawiyos cekap di dieu buya abdi pun cepot dasil Pak nampi kana pangbagia bapa mugia katampi sembah abdi kaunyuk bapa silaing jang kalih nati eta hapunten tina naon rupiah kalepatan ageng sareng alitna mugia bapa tiasa ngahapunten kena kalepatan abdi Pak dina kasalahan urang pada saling lubarkeun hampura jeung dewek cu sabaling ampuh-ampuhna di jagat wayang-wayangan komo ka kurung pribadi dewek teh kolot ka anak asana teh piraku we dina mangsa anak menta hampura kanu jadi kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kasalahan leres najan teu dipenta oge dewek mah geus ngalubarkeun hampura ka silaingga nampi abdi Pak ngau syarat cu maksudna syarat teh tujuan silaing menta hampura dasarna naon nya ngarumasakeun salah ngarumasakeun kalepatan lamun geus menta hampura naon kahayang silaing nya dihapunten geus dihampura ku dewek timbalan kaituna rek nyain salah deui moal insyaallah jadi kecap hampura teh ulah dume hampura benang dipenta dar kasalahan dijieun-jieun leres ulah dume hampang hampura ulah dume babari tapi bari jeung niatan ku si laing sing bisa pindah sing bisa hijrah tina lakon hirup anu salah kanu bener leres jadi aya we timbul kadewasaan sabab dewasa teh anu geus bisa ngabunuh rasa bubudakeun dina dirina tingali ku si laing budak laku lampahna lengkah paripolana cacak kabatur can waranya diri sorangan oge kadang-kadang geuning sok labuh kulaku ti gubrag geuning kulaku lampahna leres tak dak keur silaing keneh ngeunaan eta teh leres Bapak insyaallah dumawi teh oge da tadi teh geuning tadi ge abi nyanggemkeun aya manusia teh tungkul sok rajin luput tangga sok rajin lepat semenit ganti sajam robah janji sore tara kapake ih maos we abdi teh buraong anu jadi kolot najan bari jeung umur ayeuna geus wis sana bibuuk teh tapi rarasaan ti bubudakeun wae hareupeun bapa teh atuh mudah-mudahan we bapana sing jembar mana mudah-mudahan ya mudah-mudahan bapana sing sehat bapana ulah dugi ka geunang ku gula tong loba emutan nuhun ya aya naon ieu teh Pak kelan kahareup silaing lah kahareup nyong eserkeun silaing tah degetan ka dieu kana gardu listriknya sawios cekap di dieu babeh abdi Pundawala alias Haji Umuh nampi kana pangbage bapa mugia katampi sembah abdi kahunyu ka Kakang Prabu Cepot Dasil Pak nyanggakeun sembah pangabaktos leuleung make jeung nyembah sia biasana ge tara pan aya basa mah teu meuli nya kumaha sembah kuring ditarima ku dewek syukur aya kailingan lebah dinya nama kalihna ti eta hapunten tina naon rupihalina Pak mugia tiasa ngahapunten pada we hampura aciro Haji Umuh santai dulu nya aya naon ieu teh
dagening si gareng jeung mama kermiang ka pasar biasa lauk eta teh nya beunang sabaraha kilo 2 kilo satengah lumayan atuh kagok si teh nyakeun bae da lumayan sakitu oge nya da lain lauk jair lauk impun menang nyair eta oge di balong Abah Didin saung ambu itu Pak tansah diajeng-ajeng aya pikeun saeunaon naon olot teh yeuh make jeung ngangkirlingi sadaya monik-monik kakak beradik dina waktu ayeuna ih kieu ja nyuk ceruk kana galur mapai kana riwayat anu yen hirup urang kumelenang di alam dunya istuning diumbarakeun jaga isuk jaga ninggeto urang teh bakal mulang ka Banjar Karang Pamidangan Banjar Karang Pamidangan anu matu nya malah sing bisa mulang kana innalillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah mulang ka Allah nya sabab yakin najan urang cicing dina peti besi ari malakal maut mah bakal datang dah hirup ka kungkung kupati maut teu apal di mangsa mun datang sok rajeun ngadodohan teu pilih-pilih mangsa kadang beurang kadang peuting kadang awewe kadang lalaki kadang nu leuwih nya tah yakin urang teh teu nyaho bakal mulang teh iraha engke jaga bakal ka mana saha nu narima urang dipernahkeun di mana urang teh nya sabab urang di ditu teh gumantung ayeuna bisa disebutkeun akhirat teh euteung ayeuna contohna sabab ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah dada buah goreng atuh ieu kana susu wae nya wes eta mah duh yo inget ka si Neng aing duh nya ya pasti atuh nya laras Pak kakungkung ku kawajiban ongkoh salaku kolot ari jalu ku amuna ala nisai ai lalaki teh pamimpin ti eta awewe mun geus boga turunan da getihna getih dewe anu salila da kawajiban dewe ti mimiti gubrak ka alam dunya ngatik ngadidik jeung ngariksa anu jadi anak nyakolakeun ngabajuan ngadidik masantrenkeun nepi ka cacap maranehna teh nyaeta nepi ka pindah kana alam rimitan nyaeta jatuh krami nganung harti getih satetes ambekan sadami teh tanggung jawab dewe ya nya da geuning ngudag kana katangtuan umur sia teh geus ratusan taun atuh naha sia teh teu kawin-kawin can aya karang geus eta peluh sieu mah tampiling setan sia kamana we lain teu hayang kawin Pak da can aya nu cocok can aya kelop kana hate nu kamari-kamari oge abdi gaduh kabogoh urang Tegal Kalapa putus jeung abdi saha kabogoh si laing teh Puji heeh putrana Ibu Nunung Nurmalasari putus jeung eta putus naon sababna beda keyakinan beda agama lain agama mah sami beda keyakinan nah kumaha mun beda keyakinan lain abdi yakin ka teh Puji teu yakin ka abdi nah si kurang ajar atuh bertepuk sebelah tangan atuh eta mah dan normal abdi oge nya lalaki pang-pangna abdi mah teu hayang deui bobogohan jeung nini-nini naha tah naon lain kuna naon Pak da kulantaran nyeri hate we kanu ngora macakan abdi ka nini-nini mimitina mah geuleuh abdi teh nya ngewa
resep teh lain tipe beuki dieu di jalanan Beki atuh. nya satahun di jalanan nyaman nepi ka rekawin aya rekawin kakak maot Oh. nya tajirinya abdi teh galau teh Oh. lainna galau teh ieu wadah cai nu gede galon eta mah Galon. galon jang Iya. galon mah tempat paranti nyukur salon Salon. salon mah di mana urang hayang niup jadi gede teh salon balon balon mah loba cai loba lauk balong Aduh. udah karep goblok sih teh balong mah di mana orang kana motor teu make balong ditilang helm Helm. Beki jauh. tuh jauh sia balong kana helm tapi teu ngutek pisan elmuna teh gitu Pak da eta mah romantika hirup setiap jelema boga lalakon sewang-sewa Nya. leres sabab eta teh romantika kahirupan di alam dunia datang hade prak urang syukur datang goreng prak urang sabar sabab hade jeung goreng papasten tikus keimanan jeung katakwaan urang kanu maha kawasa Sangkan leres Sangkan pagu. da eta mah warna hirup ya Nya. ngan dina leresan dia yakin dina tadi balik deui kana pokok yen urang teh kudu mulang ka alam kalanggengan kalayan manjing rahmatna nya sabab engke jaga urang bakal dipaduhareun kanikmatan hiji kaduana tempat panyiksa Laras. nya milih mah tangtu urang teh tempat kanikmatan leres tapi kadang-kadang urang teh di mana mulang ke alam kalanggengan sok kadang-kadang pindah karena tempat panyiksa nyaeta neraka Laras. Tuh. leres sabab geuning urang teh ujang dina mangsa hirup melendang di alam dunia terlepas di amarah terlepas di nafsu duniawiyah terlepas tina ubud dunia anu memang kadang-kadang jadi pipini jadi gaganggu ke urang salarea Jadi panghalang. nya laras kantenan nya daun ta nu matak yakin di dia sok kusi lain rindik sing harti ngawincik diri lamun nyaah kana raga sing apal dasar agama ari agama numutkeun bahasa kirata agaman hirup manusia ame teu ngalajur hawa nafsu umar amarah aturanana dina Alkitab aturanana dina Al-Hadis ngeunaan rohani urang atuh urang jasmani na nyaeta urang teh pan urang teh cicing di negara Laras. yen yakin agama jeung dari agama teh kudu nyalopa dina awak urang Nya. da geni hirup teh kumaha urang-urang kene Laras. Tuh. komo pan mungguhing pangeran teh urang teh makhluk anu sampurna ya Nya. makhluk nu sampurna Loh. bari ieu makhluk sampurna teh lamun dipake bener dipake yakin bakal ngudag kana kamulyaan manusia ari mulyana manusia teh nyaeta anu geus bisa ngagunakeun budi pamili rasa jeung perasaanana kalayan ngajalankeun dina rel aturan mantena jeung bisa ngajauhan kana rupa-rupa hal geus ngajauhan kana rupa-rupa hal laranganana nya mun teu kitu urang darajat manusia bakal leuwih handap tibatan sato leuwih hina dina ya laras contoh saperti Cobi ulah dua. sato onama dina mangsa puak paok saperti domba puak paok kanu sampe nu dipaok tangtu daunna nya tapi manusia kanu sampe daunna diala tangkana dirabut bebetianana dicokot dina mangsa dikepon eta dipagar dirungkatkeun panggih jeung nu bogana dipaehan mit amit Pak Alias deui. ya timbalan mau disebut raja leuweung
tapi eta maung kahakananana sasama can pernah aya kejadian mau apruk-aprukan kaunggah kampung neangan leuca rek ngaredok Teu acan. leres atau mau ngilu dahar ka saung ambu can aya acan Can kabejakeun. Iwati maung Bandung Oh. nya Pasti eta mah. nya timbalan jadi kada selamat daging bandingkeun jeung manusia kumaha daging dihakan bebetian osok lauk pauk komo sayur mayur beuki dangdaunan diremus malah kurakus-rakusna jelema kadang-kadang duit keur jalan duit keur proyek duit keur panwe hayang Tah. ya Maruk kita marakan gitu. laras nya timbalan Pak tak eta penyakit pejabat diantarana aya oge penyakit masyarakat naon dititah kerja bakti nyala lengir Daras. dititah gotong royong lotot tapi datang bantuan ti luhur parontok-rontok jeung pahayang-hayang Nya. aya deui penyakit masyarakat naon kajiga si ieu unggal peuting teh ngariung jeung barudakna kitu we main selot Oh. tong dibejakeun goblok darungkad aing mesti teh Ulah. nya sia selotnya nya Pak Oh. nah da lumayan we pas juga beunghar tina selot sia mah moal aya nu beunghar tina selot sia teh Moal atuh. moal aya nu beunghar tina judi ai lain bandarna mah Nya. eta teh sarua jeung melaksukan di tanah lamun dicebor teh ku mudah-mudahan buahna teh pan buah teuing Sarua jeung ngarep-ngarep kalangkang. can puguh nu puguh mah nu daek usaha Nah. agening aya jelema anu beunghar tina selot nu main judi mah kabeh oge delejang gengsiana gede Nya naker gengsina teh. memang jika anu meunang barangkali elehna Tah. jeung deui kaituna bisi rahmat kamale mamaan kalau teu mangis teu meuleuh Nya. dina judi heueuh nah ye saperti si laing pagawe tekwang heueuh Jiknya. apalah tekwang ay apa nu aya baso aya nu tahu nu kitu ning naon atuh sia teh Kana dahareun sok aya geuning kitu ning make seledri indomie bakuah. cuanki mesti da aing mah Nya. paingan lieur ka aing oge atuh sia teh bener keunana anu kitu nya ieu mah minangka nya minangka si laing pagawe tekwang boga gaji 2 juta laras kabejakeun si laing teh geus ngarumah tangga duit 2 juta teh mahi sabulaneun jang kontrakan sakitu jang motor sakieu jang dahar sakitu tabungan sakieu nya kacaritakeun si laing teh beuki we kana selot mimitina mah meunang Wow. laras dina meunangna da tara bebeja biasana oge Sumput salinung. ka pamajikanna Nya. nya ninggang dina ruksakna Tah. duit 2 juta dipake depo Tuh. maksudna mah susuganan jadi aya leuwihna tina 2 juta eta ngan dipake tutuluyan sapoe beres eta duit 2 juta teh beak Hadis we. main selot diridik sia teh ini nepungan pamajikannya sia teh geus gajihan ditanya ku majikan mana eta duit teh ku sia teh motong jauh sia mah Tuh. lain urusan si lain mah Nya. amak tungtungna teh hok hak pasea sedengkeun sia boga anak atau pamajikan teh tungtungna teh kulantaran teu boga duit resiko tinu jadi salaki tungtungna teh disatukangeun salakina weh kunjam injeum ka Bank Emo Nya tuh. nu matak unggal poe Rebo make jeung ngariung aku berjanji Oh. Jeung seuri akal. nah si seri rumaos Pak Bitu Di rumah osnya marukana tuh. nu matak pulang ngicip-ngicip kana selot
tungtung natina pamajikan jadi rungkat kula wargana papisah jeung salakina atuh salakina kadang-kadang dipecat tina pagaweanana tungtungna puak paok Kalah aya jadi cecereman Pak. leres pak benar pak nya timbalan pak nu mata kade sing api ya Nya. da silain ngajauhan judi teh sebagian tina ibadah cuy. Ibadah pak da ibadah teh lain ukur salat zakat puasa munggah haji da eta mah rukuna Nya. parduna tapi silain nempo hiji batu di tengah jalan disingkahkeun ku silain teh sabab ngahalangan jalan eta ge sarua ibadah kene Nya. eta teh heuh teu sangka nya pak bener bapak aing mah batok bulu eusi madu Nya. nu mata ku beungetan jiga ceng celengan peleret kayak gitu Oh nya. da eusi Nya. nya lamun kopong da bari can eusian teh Ah. nya pak ieu mah sasiereun sabenyeureun we nya da sabab urang pada saling wasiatan ku leungeunna jeung kulisana kalayan dibarengan ku kasobaran demi wanci wal asli teh leres pak mun syaur ibu nunung mah geuning laguna ge geuning demi wanci satemena jalma aya dina rugi demi wanci satemena jalma aya dina rugi Oh nya. nasi dengekeun si goblok mah leuy we nanjak si eta mah cenepi ka Ciater mah terus si eta mah nya beres kumaha mun kadenge kubu idah yang dijembel lir saweg imbal wacana sapraptane pun disalwareun kampung Tumaritis desa kenal Gorowong teh nyaeta aya pangagung negara Amarta anu rawuh kaya petempatan aya sanes Pandawa nu kadua Raden Arya Bima lan Rana Gatot Kaca nu ngahajat tamu ka Semar Badranaya sopan sia make tilam mar we kain naon bapak jawab marah-marah we Koslin ka kolot. ber naon teh Naon Kang? naon teh ber Gini. naon teh jang Buka teuing wata. sada toke meureun Ah, piraku toke kitu teh lain atuh. naon atuh ber Tuh. Lu Pak nah kata wis tiga juragan Bima dulu Pak saja juragan Bima piraku ka dieu tinggal itu bingkigna Gusti beda gedikna Nya tuh. tinggali sareng juragan Anom Rentnya. Anom juang lain Sanes. juragan Anom Gatot Kaca Eta. ye Pak tinggali Pak tinggali belah itu ber hulu Wada. aya anak ganeng Wani ka. gogorowokan we kos gadis itu jang dudungan le jang dudungan ganeng nyaho dudungan meni centil teuing aya anak kudu nyuguhan naon deui jang Gusti lemang kaning mah keur ka pasar alah kumaha da wala aya anak deui jang wayana pencit hayam naon pae ku cekak Kena ku tetelo hayam lagi. sampai rambut karek cem kumaha bapak teh
Apaan ayat di saung amu gurame teh ning? Aya kan kari huluna. Bu eta si eta. Nu aya we nu aya. Aya ge topi SD. Kumaha urang ungkep. Urang gule. Ampun meuni hayang ngamuk aing ke sia. Eueuh nanaon teu gableg. Da kumaha kolot teh? Ulah naon? Cenah capin sia wayahna we orang shop. Urang ngaturkeun ka Juragan Bima. Ah, boa gelo sia mah. Geus we lupa teu nanaon da anjeunna ge auningaeun kana kahirupan urang jeung kayaan urang. Teu nanaon cai-cai wae mah. Piluh ya. Rek naon leucu runungan ka dieu mending ngagebeg dewe. Oh, bapak boga hutang runungan. Ah, sia. Aing mah terang injem ka wasilai. Wah, atuh Pak. Moal rek kampanye deui begitu mah. Bisa jadi temun kitu mah. Diberi can waktuna. Wacugana curi setar atuh. Eta. Nya. Wah, ulah kaget wah. Amuing deui jang. Aing kudu nyugua. Naon jang? Ih, nyawa tah. Eta wayahna papan bapakmu susuna gede. Terus peres. Baik keluar lemak atuh sia teh. Maklum pun bapak teh rakus pisan. Tuh sia maka aing we. Nembleukeun teh. Wayahna papan bapak teh kudu jadi tameng keur anak. Nya. Biar geus tamengnya. Hapunten we agan. Jisim abdi ieu tuh nya sasat kulawarga abdi tah can tiasa nyawikeun anu sae. Kuning uterang ti anggana mah abdi bade ngahaja we ka pasar meser-meser jaat atuh. Nya jang coel-coel sambal. Da cengek nama ayat dipun lanceuk. Tong disejarkeun jeung cengek ka teh sia teh. Dianggap cengek. Dewe oge boga harga diri eta sia teh. Nya hapunten bilih kirang tata titi duduga sareng priyoga nu ieu bar kula ora dadi opo-opo man. Kumaha kan? Ora dadi opo-opo man. Gini. Naon eta ulah? Naon? Dudungan teh ngomong naon teh? Oke ngomongkeun si Dadi segala. Orang ditonjok si Dadi. Lain ditonjok si Dadi, orang tadi opo-opo dengan naon teteh. Bahasa Jawa teteh. Eta teh. Oh. Mukejing aya o segala. Kitu. Dai Jawa jeung Sunda mah beda saeutik tina poka bedana teh. Lamun Sundana A, mun Jawa mah pokana teh O. Jadi lamun cek Sunda mah mah cek Jawa teh monggo. Nya tuh. Ai calik. Jawana naon? Colok. Di Sunda aya keropok. Jawana naon? Karapak digana. Sia masuk asbuna. Nya. Tansah diajeng-ajeng aya pikeun saeunaon. Reuasna manataker jisim abdi teh nun. Mangga disaurkeun Kang Cing Rama. Ulah didingding kelir gendang siloka bejer biasa terabasna. Bar, ulah. Dengekeun ku sia pot dawala. Sae agan mangga ulah. Saperkara aing datang ka dieu nyata sono mah. Sami. Nuhun hagan edifikasi sono gunungan mah. Nya asa brai we. Asa leungit utang ti abdi teh. Ya pasti atuh. Katua na dieta. Sobi. Timala. Datang ka dieu aing lain lantung tambuh laku lain lampah tanpa seja. Tapi boga maksud tujuan anu tangtuh ka sia kabeh. Kagungan maksud tujuan anu utami ya. Naon bulan? Pak, Sobi. wah dudungan terek cek hodam. Sing panarawangkeun ku bapa. Pangarahkeun ku kolot. Pan cek bapa teh mah abi hodamna teh bueuk.
si dawala teh lampu teh taman sehingga dunungan air rawa rontek henteu Oh, cing. Nya. Nya. cek bapak geuning abi mah goreng dicai paingan abi usahakan lain jair geuning gagah jeung gagah rek teh gagah kumaha da lain jual dihakan maneh mah heuh bari gagal teh kitu teh nya Baru kan teh gagal. maksud tujuan anu tangtu datang ka dieu mah sae naon teh anu Cobi wa. meni acara reuwas nah ieu teh anu aya patula patalina sareng simkuring tapi kumaha nya sugan jeung sia aya kasapukan Wah. sugan si jeung sia aya kococokan utama laras kumaha ieu bisi sia can apa dipuseur dayeuh nagara teh ayeuna utawi di kulawartet Pandawa salaya Wah. laras yen ati aing si Jenet si Janaka si Arjuna Arab Catukrami mah amuing Geuning wa ta. juragan pangaulaan juragan Arjuna bade garwaan hinggi alah Wah. iraha kan Gusti geuning teh can aya uleman nya Can ulam-ulam kita ta. kumaha jadi agak teh bade ieu manyer ke calung Oh. ieu sisinganna ku abdi pamilariankeun Wah. Nya. nya urang kecicadas ka Tresna Wangi Tah kadinya ulah tah. nya Kumana kadinya? dengikeun heula aing can beres pot lah dengikeun heula aing sawa ka dipanca ku sia Santun oh tah. sae mangga garwaan ka saha agan teh nyaeta pamajikanana teh anu pikahayang ku si Arjuna teh nyatana si Mayang Aruman Nya. Nya. naon sia akak-ukuk leung mun ngendog dah henteu si kurang ajar Nya. ke upami telepat ieu mah juragan Mayang Arum teh sanesna rayina Gusti Bathara Kresna iya bener Tepat. Subadra oh Mayang Arum adanya iya Oh. adina si Kakang Jalita Tuh. Jaliteng Kresna ta eta ai teu ngarti madawala Naon ta? batur mah jiga juragan Arjuna ka Kresna teh Raka Batara Nya. Yudhistira Raka Batara iwati juragan Bima we Bisakeun maneh. bisakeun maneh ka juragan Arjuna Jenet Nya. Jenet teh panenehna tina Janaka Ya. jadi Janaka teh nenek Jenet Janaka mah deket ka Janoa si teh nya atawa Janaka mah deket ka Jam Sostek Nya. eta jauh-jauh si teh Kakang Jaliteng naon sok Cah. ai Jaliteng teh nyaeta hartina teh hideung Hideng. jadi Kakang hideung Kakang ireng. Jaliteng teh Nya. oh hideungnya hideung Hideng eta teh. Kang Jalit Kakang hid beureunnya Nya. Jali teh kang deung teh iya Abah Jali ya Nya. Abah Jali teng Abah hid Waduh. cingjang tong heureuy jak Cing. bisi digaplok ku aing cu Pilih ke. laras ari mimitina teh kieu mah timbala si Gatot dititah ku si Jenet pikeun ngalamar ka si Kakang Jalita datang ka itu merekeun panglamar lajeng ari dipikeun panglamar ari kurunyung teh tamu ti nagara Man Buraharja saha nyaeta si Kakang Baladewa Oh, yuk. anu si Kakang Baladewa teh sarua samaksud tujuannya tarek ngalamar si Mayang Arum pikeun adibedeungna anu kakasihna teh Burisrawa ulu bantrok mah amuing kelejak bantrok juga teh nabeu hungkul nu bantrok teh nu ngalamar oge aya Aya atuh. gehel deuleu jadi kumaha tuh nah dibikeun ka dieu kumaha itu dibikeun ka ditu kumaha ieu Nya atuh. sedangkeun hak nu ngawalian
dina mangsa si mayang arum kawin teh lintang di lanceuk nu panggedena nyata si Kakang Baladewa. Sedengkeun hak anu ngawalian si Kakang Baladewa teh mawa calon panganten. Uluh ujang. Gini, wah. Kumaha tuh lamun juragan Budi Sinawa orang bunuh cicing sia. Cing. Yuh. Tong heureuy sedih kapret we. Cing tong kitu teuing nunungan teh keur serius. Keur dinas. Kedaria. Sakitu di pepolotan itu tadi teh, di polototan teh. Hare-harewe nganyung. Nya. Uteuk teh ka mana sia teh? Wah. Ketinggalin na lomari. Aya utek. Jadi, tah. Kulantaran kaditu ka dieu nya we. Da kaitu ka dieu diribikeun. Ngan jadi na teh ngayakeun saembara. Saembara. Dupi saembarana. Saembarana teh saembara gelut mah. Sanes. Laras, tapi saembarana teh nyaeta paheula-heula. Paheula lupa cicing sadicing. Cicing tong antegan. Biwir teh kaput kayaknya meni gandeng pisan rocet teh. Mun elem kinya. Baseman waing, kabiling si waing, anjing baseman. Ulah kitu si teh. Bibir bercinta itu. Nya. Nyaeta paheula-heula pikeun milarian syarat anu tangtung nepi ka hayang ku si mayang arum. Tah, si Gatot geus dipasrahkeun syarat-syaratna nyaeta ka para Pandawa. Ngan aing nenjona ge bingung mar. Bingungna? Ye syarat anu nepi ka hayang ku si Subadra teh. Aing dina 10 syarat ujung hingga mangi katerangan anu buleut teu gepeng-gepeng acan ngadenge nage kakara aing. Uluh ahenu baluung mar. Naon syaratna cikan gan mamanawian ya abdi ieu? Nyata aing nu matak datang ka dieu teh susuganan ka sia mah. Rek babaledogan ka sia. Sabab wiku eueuh nu mampu pandita eueuh nu mempan. Pikeun ngajawab kana rupa kahayange si mayang arum. Ya ingat we ka sia. Salaku ulu cupu Pandawa. Salaku kokolot. Beuki beukah we yang irungna teh. Nya Pak. Digitukeun teh. Komo dipuji atuh. Komo dipuji kitu. Nya. Cik kumaha kitu nun. Dengekeun ku sia mah. Pot kan, dengekeun ku sia. Lawala abdi dengekeun, siap agan. Regepkeun nya Kang. Bade ngarepkeun abdi, mamanawian abdi terang. Nawi aya bab. Cing agan. Insyaallah abdi mah da Google Map berjalan. Aya ge kamus ge gede kene Google Map ena mah tarikna hebatna. Kahiji mah laras. Tu dipenta ku si mayang arum. Dina mangsana oleng panganten teh hayang dipangmawakeun pangapit panganten. Anu pangapit panganten teh sarupa jeung panganten. Pangapit panganten anu sarupi jeung panganten. Heuh. Aing kudu neangan jelema anu sarupa jeung Arjuna. Aing kudu neangan anu sarupa jeung mayang arum jeung si Subadra. Sok pikir ku sia, sugan apa? Apa mah terang kulan. Tapi ieu mah kumaha teu kieu? Naon? Data aya teh anu sarupi jeung juragan Arjuna mah eueuh deui iwati abdi. Di skincarean abdi sok. Tah anu sarupi jeung mayang arum. Kumaha upami pun bapa ditiung? Kemana karap sia teh? Pikiran teh. Upami ditiung mah jiga ibu Nunung. Coba sia teh. Coba anu lain-lain we eta mah. Kahiji eta. Laras. Kadua mah dina mangsa oleng panganten teh hayang dipangmawakeun tukang rias anu ngaranna teh Dewi Gedeng Patang Lodaya.
Dewi Gedeng patang lodaya hinge. Sugan. Ya apa aja? Tuh, dapat sama poek. Poek kita kadinya mah. Palingan ngabatem sia teh. Katiluna. Hayang dipangmawakeun kembang 100 rupa. Tapi seungit nangan hiji. Kembang 100 rupi seungitna hiji. Ya, atuh gampang agan. Kumaha sia? Melarian we kembang cengek, babadotan. Kembang rek, kembang gedang. Kembang tanjung, kembang gadung. Heungan seungitna hiji, atuh sakabeh kembang teh wawalkeun kana cubluk. Bebaskeun. Atuh bau nu penting mah seungitna we hiji. Masalah bauna kembang ke. Diarah seungitna sia teh. Ame sajajar. Neangan nu nyegak. Nya Anu nyerem seungitna teh. anu nyereng. Nya Deui-deui mah laras. Dina mangsa pangantenan teh hayang dipangmawakeun kepet ke si Badaru. Kepet tanpa dikepetkeun ku jelema tapi ngiplik dina mangsana oleh panganten. Kepet teh kipas gede. Tapi ngiplik nyalira. Ya, tanpa dikiplikeun ku jelema. Ya. wah eta. Kumaha? Apal atuh si teh. Wah, cik kumaha tah? Neangan kipas. Nya Nya jika hihit gede ngajieun. Teuneun we gigireun kursi panganten. ya benar. Aing ngiplikna kumaha? Tah eta gagang kipas kaitkeun kana buntut ucing. Oh, Talian. benar. Tah bol ucing terasonan. Padahal cicing kitu we ngiplik. Bener ieu. Nya lain canggih jahat sia tah mah. Nya deui-deui mah naon nu hayang dipangmawakeun bedil karantaka. Bedil karantaka ya. Anu ieu bedil teh tanpa diseungeut ku jelema tapi pating beledug dina mangsana oleh panganten. Nya Ulu aya nu kitu teu cing tak kenyap. atuh hadena mah mending hajatna di tengah sawah. Usahakeun usum hujan. Sina ngebeledag gelap teh, bejakeun teh bedil teh kitu we tuh. Kumaha we kalau awewe mah lah. Nya. Oh hese ngomong awewe mah. Nya anu babari eta. Deui-deui mah. Dina mangsa beres oleh panganten teh hayang kukulilingan. Wah, Dina mangsa kukulilingan teh nyaeta hayang naik hiji kareta pinarom kareta emas. Tapi digusurna teh lain ku kuda tapi ku buta gede. wah. Uluh. Deui-deui hayang dipangmawakeun gamelan Silokananta. Tah. Gamelan anu tanpa ditabeuh ku jelema tapi ngemprung dina mangsana oleh panganten. Ajaib. Hayang aing boga gamelan kitulah. Akam hayang. Nah make jeung hayang ngah. Teu kudu make jeung ngagajih nayaga. Oh benar, kudu latihan. Kariweuh-riweuh. Kudu latihan. Heeh, moal truk we hiji jeung dalang. Nya cuk. Nya. Gajih teh gede beak ku dalang. Pasti itu. Keungeun mah barokah uli. Oh, Beri mah beunghar sorangan ning. itu we. Deui-deui laras. Dina mangsa oleh panganten hayang diuk dina papajangan bangsa kancana. Tuh. Papajangan bangsa kancana. Papajangan emas dilapis humas anu kabawana teh ku jelema 1000. Geni. Amuing gelejak. Ulah. Sabaraha kilo emas na leu 1000 jelema mah. Nya atuh gede. Lain kilo deui atuh tonan. Nya Ribuan ton. Jika nama kana kitu da wala. pasti tah. Deui-deui mah laras. Hayang aya arak-arakan. Palai minum arak-arakan. Akan nya. Deun siap. Regepkeun gerak. Siap guys. Siap 86. Wah, Karnaval belegu. Palai minum arak siap. iring-iringan. Oh, aduh gitu iring-iringan gitu meni. Hayang aya arak-arakan tapi dina berengah-tengah arakan teh hayang dikaulan ku monyet bodas. Wah, nya. Lebah monyet tah. Dikaulan ku monyet bodas ya. Wah beres agan naon sia.
tah dina lebah dia api apa naon pae dikaulan ku monyet bodas ya abdi aya monyet aya bodas karek beungeutna kayak orang celap saminggu sugan bodas kabeh kasaha sia teh ka monyet nah maka yang nyerang pas nu ambek bapak monyet lain tong ambek biasa we Santuy. kayak di mana monyetna kayak orang pelarian heula tapi pasti kekonak pasti nah kurang ajar Kekolot itu. panjakana aing butuh anu kabeh bodas nembe beungeutna Nya can asak. nya bager monyet teh Dineuk deui. bawa kantong Oh. nembe we sakola rupina si bagong nepi ka kitu Pikiran eta nya. hanya kanu naon man monyet bodas mah teu aya oge monyet beureum seniman da make iket gitu ka anak teh aing mah ka monyet sia monyet lain tong ambek blok kan sia teh eta ku make iket tong gitu ah Ketara bisa. tong gitu kebatur di doraka Ulah teu meunang. ampun ek kebatur tong gitu manehna kitu pisan Dari ke batu nya bisa. atawa monyet monyong nya make kopiah aya sugan kuring ambek saeutik gitu biasa we kuring mah Hare-hare. atrame ngeureun sia mah Baru kan rek ngaruh ka si eta mah. deui mah hayang dipangmawakeun munding ya munding 100 siki jalukna wungkul tapi syaratna eta munding teh tina tuur ka handap bodas waduh hanjaka Kamu jeung hanjaka naon aya oge munding teh beungeutna nu bodas teh ieu mah cokor sia ka aing wae ieu mah ka munding bapak bapak munding bapak juga munding Cik. hoy eta henteu atuh tong marah-marah biasa we atuh Tong nafsu atuh. Gusti meni hayang nyoret tina kartu keluarga sia aing ulah 100 siki jaluna wungkul ya tah nu matak aing oge bingung teu mangitungtung susah manah nu teh sudana neangan ka kitu lapur ka kulon lowong ka kaler woleh ka wetan daya kabeh teu aya nu bakal bisa dipertanyakeun ku aing iwati ka sia mah tah kitu wah Nya. yen sadaya pini sepuh Pandawa sadayana panuduh teh daya deui lintang ti salira mugia jadi koncina bar bijaan aing mah ulah kapalang sia bela ka aing ulun baula teh ayana Dah. agak ya